Bismillahirrahmanirrahim. Tak iya harta teh ngahalangan, kamuliaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mantap coba ge nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjaan jadi pejabat jana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagang nyana istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu, kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat dah jadi RT beda. Golak cangkeng nang geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro, di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atuh acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus. Teu bisa jolak cangkeng. Masyaallah. Nah ieu kamari mah kerja di santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Yo kiai geus teu mawa takrib deui kuari mah, geus teu mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Babarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, ieu kiai. Wa yabtulu kiai uhu. Intaha angges kakiayan, masya Allah ya sejasa berubah nu mantak terpercayaan Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal. Begitu balik di pondoknya na dibantuan ku masyarakat nyeun pondok nyeun majelis niat lempeng keneh ngaraji masyarakat kadinya. Alhamdulillah santri aya 30-40 mah anugerah ti Gusti Allah luar biasa. Ulah neuleuh loba jeung saeutikna tapi neuleuh bisa isolul khair ilal ghair, nyampekeun kahadean ka batur manfaat ngaranna. Kudu lamun ditampak ku eta murid aya 10 nampak aya 20 nampak nyanana geus maot diamalkeun eta ngocor bae pan ka kuburan tak eta nu dipikiran ge ngocor ka jero kuburan. Bo kokorolokan ieu gede amat tan kuari gede mangpet ya kokorolokan. Mulus keneh 5-10 tahun mulus kiai teh bagus. Kuari datang Partai Golkar. Assalamualaikum. Salam. Damang kiai, alhamdulillah. Pondok bangun rombeng ieu kiai. Cek adalah tu sakit ayah nabe. Ji kulang na rada mangmikirankeun ja kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore. Ngeunaheun jasa tah. Kana ceuli masyaallah sadigerean we tah. Nikmat jasa. Masyaallah. Atuh deui kumaha majuna pondok kos kieu. Ge kula lah pokona mah dicepangieunkeun proposal kieu mah penting mah tanda tangan bae geus. Geus teu kudu hese kiai. Ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae, ulah hese-hese diajukeun ku kuda 100 ke paling muka tampana 60 masalah kan. Geus kitu bae dica bodoh atuh kos kitu mah cekul mah teu hayang. Heuh masalah cek nangis. Itu bawa kendaraan di mah kendaraan geus kos kitu ganti ke kukula dipanyokeun meo. Araramis jasa. Masyaallah. Anak gacona yang sekupi tenang, sekupi wong murah. Aduh, dibawa dibangunkeun pondok bere mio bere sekupi. Berubah di jero hateuna nu tadina cinta ka santri, cinta ka masyarakat nyampikeun agama, kuari cinta ka pamarentah nu zalim, cinta ka jelema anu nyumbang teh beda. Cak Allah pan sia lain ka aing. Pan kamari mas ya ditentremkeun ku aing tatageunana ka aing, ku aing dikiriman bae pan. Kuari kudu tatageunnan ka ditu ka camat. Sia teu dibere betah santrina hareudang di pondokna santri. Hiji-hiji barang. Aju mingguanana aya mah aya ngana rundutan.
merepel tinggal 5 hujan gede tengah ngaji beres baheula mah jah hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung naon eta lantaran kolbuna mailul kolbina berubah kamari mah cinta ka Allah bener-bener ngaluhurkeun agama kuari mah cinta proposal diantepkeun ku Allah kamari ku aing diurus ya lantaran sia ka aing kuari mah sia ka camat tuh datangan ku sia camat mun disompralkeun teh ngomong kos kitu Masya Allah acak-acakan ya ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi buang kawarah luar biasa malah dek kabunuh Kangjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal tapi Kangjeng Nabi turun ayat ya di turunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun lahum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun sebagai Rasul Allah iman ke Al-Quran bahwa Al-Quran teh mujizat terpercayaan ke Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi tsumma kaifa kana akibatul mukazzibin bejakeun ka ahli Mekah coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh coba atuh berangkat aranjeun kabeh wahai ahli Mekah coba anjeun langlang buana coba ka negeri-negeri lain deuleu coba di negeri lain coba tingali ka Israel coba tingali ka Mesir coba tingali ka Syria coba tingali ka Yaman dititah tak urang teh mentak ieu siru fi'il amr siru al amru idza utliqa yansariful wujub wajib aslina tapi di dieu banyak orang kudu lelempangan wajib diatur aya lelempangan wajib aya lelempangan sunnah aya lelempangan mubah aya lelempangan haram aya lelempangan makruh bual keluar tidinya pikih mah lempang wajib gilir tuh siapa haji heueuh bae bang kosu boga pamajikan 2 bae urang boga pamajikan nu hiji di Tangerang nu hiji di Serang 2 poe di dia 2 poe di itu 2 poe geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu ka Serang berangkat wajib mun teu berangkat tsunami sia berangkat ka ditu wajib teh atau bayar hutang geus datang ka waktuna wajib ka ditu ka Serang aya anu jawaz suga jawaz bae panjang lah lamun 5 mah nu jawaz bae dagang tak lempangna ieu sakadar jawaz nunang lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun jang sakadar dahar lempang ka pasar dagang santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar wajib teh lempangna ti imah ulah ngajedog bae di imah mentak pantes pamajikanna marah ka lah ngajedog bae di imah ngagadean kanjut doang we Aisyah ngomong sakumaha galedeg atuh deh anak gede kahulu atuh berangkat pantes pamajikan marah ge lantaran beas eueuh duit eueuh jualeun geus eueuh kamari mah kongkorong aya keneh geulang aya keneh tak kasueng-sueng teu nyawan sueng di dieu mah naon gara-garana ieu giwang ka giwang beak kukula dijual geus eueuh dijualeun ge calana jero dae kajualna lagi lain jualin cara majeron mat porosoteun seri pamajikan di marah ge sararia jasa segala porosoteun segala naon teu dua duit ge morosotkeun terus bae seulah sok ngaco bae atuh Masya Allah tak eta ngan lain jang dahar poe eta mah jawas statusnya kan sakadar menang nah iya ge sarua jeung dagang hei ahli Mekah cak
cak Gusti Allah Muhammad bejakeun nyabah atuh coba ke Mesir, coba ke Irak, coba ke Syria, coba ke Israel, dele coba di negeri-negeri lain sanggeus nyabah ka ditu sumalzuru pikir coba dele kumaha artina kumaha hasil pemikiranana dele di Mesir, dele di Syria, dele di Israel jeung di negara-negara lain nu pernah disiksa ku Gusti Allah. Kaifa kana akibatul mukadzirin, kumaha ta kaayaanana, kumaha ta akibatna, kumaha ta tungtungna kaum-kaum nu baheula ngabohongkeun ka para rasul. Dole coba nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kaumna dikumahakeun, nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Yunus kaumna dikumahakeun, nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Daud kaumna dikumahakeun, nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Isa kaumna dikumahakeun. Coba urang Mekah titah nyabah ka ditu titah deuleu. Lamun kaum Kangjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana teu percaya ka Kangjeng Nabi Lut bahwa Kangjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah. Hayu umatna teu saeutik-eutik acan ngajedi endahan ngaliwat bae ngadumling dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu. Bejakeun tah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tak aya tadi di Mina tah kadinya eta urut sa eta Mekah Madinah tak urut nu baheula. Begitu Baitullah rek diserang memeh pasukan gajah baheula ge deuk aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun dunia penon taneuh teh. Coba tuh di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf disiksa